Para mitra kaum dangu, hari tanang juga tuluy nyarita. Kuping mah aya kasulitan den margitos katingal ku mangoge. Yen aki kalajati memanah na jembar moal tukuh kana kepala nyalira. Ayeuna mah tiasa nuluman hate batur den. Tiasa nimang-nimang kana putusan wahade di canak. Sing percayakan lah. Dan Partiwi bakal tiasa kabanang ke Cipelang. Cik Mang Juha bangun ujung. Sabab manehna geus boga ijiran yen aki kalajati moal ngoretkeun. Ya moga-moga we sing bisa atuh sabab eta nu diharepkeun ku kuring. Mun geus laksana mah kuring rek nyendei imah nu leuwih gede. Tanah nu aya di pelakan jeruk rek dibangun kabeh. Kuring hayang boga imah siga karaton nu lengkep paparabotanana. Ari geus aya Prameswari moal kagok nyeuna naon ge lah. Cek Surajaya meuni geus asanya yen manehna boga pamajikan. Ubu si Bohek jeung Mang Juha meuni ngaranjung sabab teu sangka dununganna boga cita-cita anu sakitu luturna. Nah, kira-kiranya bumi nu ayeuna atuh deui. Apaan segitu agama eta teh? Saya duanya eta teh. Si Bohet ngawani-wani maneh nanyakeun. Oh, mengukur saurangnya mah cukup, tapi depan loba batur, bakal tambah di pagawe, bakal tambah nu merukeun tempat. Jadi kuring tetep rek ngawangun deui nu leuwih gede, ngamangpaatkeun harta nu geus aya ngarah kapake ku sararea. Sae itu maksudna. Nuhun atuh Aden. Si Bohek sugema sabab pikiran Surajaya hadenakeun. Luyu jeung kahayang manehna. Keur gunem catur kitu para wargi sadaya. Torojol bisa datang. Bari mawa baki nu dieusi ku cai kopi 3 gelas. Ditambah ku beuleum sampo nu semu garing. Kaameu seumit mata kabita. Geuning aya kue sae Aden lah mangga nyangakeun atuh-atuh lumayan. Ari diukur nu kieu di Mang mah teh anu aneh. Cik Mang Juha bari nyodorkeun piring nu dieusi ku beuleum sampo. Nuhun Mang sakieu sae-sae ya. Kabenerannya belum sambung, aduh. Sabab kamu kuring cing urang cobaannya, aduh meni murung kuy kieu ya belum sampo. Surajaya nyan resepkeun meuni ngalimet ngadaharan belum sampo. Satuluyna mah ngobrol di selang ku barang dahar. Si Bohek rot deui kana cikopi da pugu beuteungna karasa tiis tas lumampah dina kaayaan peuting. Disami mah di dapur nyangu keur nyuguhan sema. Dina cukup kebelum log asing ditambah ku sambal onco make surawung. Sabab nu aya di imah ngan sakitu-kituna jauh ka warungan gejeun geus peuting. Tapi sakitu ge kawilang nyugemakeun sabab basa disodorkeun ka Surajaya hampir bea kabeh bakat ku ponyo. Kocapkeun isukna Surajaya jeung anak buahna dianu. Najungjung ka Cipelang disami ka Cidabungahnana. Sabab geus dibejaan ku salakina yen manehanana geus ditarima jadi pagawe. Atuh jabati kitu bisa dikeutelan duit nu lain saeutik cukup keur bekal sabulan. Namun diukur ku hasil dagang Mang Juha moal cumpon ku 5 kali ini. Gancang ngacarita para wargi. Surajaya geus tepi ka Cipelang langsung ngayakeun riungan jeung para pagawe lalaki. Tempatna di tengah imah anu lalega. Mang Kayim Katut Satri jeung Uman Araya. Kitu deui nu sejen sabab dikudukeun milu ngariung ku Surajaya. Samemeh derbadami disuguhan heula sacukupna. Malah aya nu surutu nu maha ngahaja ku Surajaya dibijiekeun keur ngegemakeun pagawena sabab manehna keur meunang kasukaan lahir batin. Aden sih. Sadaya pada maya palan dos kembal sadaya itu mangatu bera ngawitan tuh. Nya bade kumaha ieu salarasna Aden? Cek si Bohek geus teu sabar hayang gira nyaho kana putusan Den Surajaya. Kieu Bohek kitu deui kasakur nu hadir di tempat kahiji kuring rek nyaho ka sararea. Yen cidanget ieu kahareup pagawe teh namahan hiji nyata Mang Juha. Saterusna dina waktu nu moal deui ieu imah bakal aya Prameswari. Nu bakal jadi kemang rumah tangga. Muga-muga rencana kuring teu gagal. Sabab bulan hareup tanggal 10 kuring rek kawin jeung Nyi Partini. Nu hadir umbut-umbutan paroman bear marahmai milu bungah kadunungan. Sararea geus baroga sangkaan yen kaayaan imah teh bakal leuwih haneuteun ari geus aya dunungan istri mah. Bisa lajengna kumaha Aden? Saterusna kieu ti mimiti poe ieu sararea kudu digawe. Tatahar keur pesta kawin, kuring hayang nanggap rupa-rupa karasmena nu aya di dieu. Sajabati kitu kuring hayang mestakeun ieu kawin sakurang-kurangna 40 poe 40 peuting. Taku kituna diperlukeun bahan-bahan nu loba, sangkan ulah aya kakurangan. Dimimiti isukan pare nu aya dina leuwih mijilkeun kabeh.
Putu ti ayeuna biasna kumpulkeun di gudang nu kosong. Sawareh kudu nyiar doma jeung sapi nu lalintu keur pilaukeun. Sawareh kudu ngahiras ngalasulu neangan urang lemur anu geus biasa kaleuweun. Sawareh ngatur-ngatur nu diperlukeun upamana bae neangan tukang hias, tukang sawer, ngabrah kana im. Oge bebeja kalebay jeung sajabana. Khusus dikeun si bohek isukan, urang kadayeuh urang balanya rupa-rupa pangabutuh. Sakitu paling kati kuring supaya dijalankeun ku sadareanya. Cik Surajaya tanesnakeun mere pagawean ka anak buah. Pagi saya hobi sih kamu nyerangan aden kadayeuh sih. Yang insani dan bersesapu di bumi. Kedaya nu dipercanteng ku aden atuh. Cek si bohek bari netep ka Surajaya. Keur ngatur tanaga di imah pasrahkeun ka Mang Kayim. Dibantu ku Mang Juha naon bae nu dibutuhkeun prak pake sarta atur sing hade-hade sakitu amanah ti kuringnya. Bangga nampi kana timbalan aden nanging mangke rada hariwang ge saya margi mangkuk kadenu mata kreuwas sakedik cek Mang Kayim dari anaker manehna inget ka sugala. Hai. Nah aya naon Mang atuh buru-buru nyarita atuh kamari. Sing caritakeun ayeuna aya naon sanyana. Surajaya reuwas bisi aya halangan nu keur kalancaran kahayang. Aya nu sumping ka dieu aden jenenganna sugala sareng aki onyon ditambih ku ulu-ulu urang Cisaga. Maksudna bade maluru si Sawor sareng Sutimah. Cek maranehna teh tos lami cenah leungit. Dina waktu sarita sugala bendu teu sukaeun. Peda anakna disebat begal ku Mang. Aku mergi kitu nu bisi atos-atos bae di aya kajentan nu dipiharep kitu ta. Nah make los-los ka dieu apaan si Sawor mah urusan urang. Terus lain-lain deui komo si Sutimah mah teh hubunganna naon jeung kuring. Nanging maranehna ge kagungan emotan aden yen pangna Sawor jeung Sutimah leungit gara-gara jang bohek. Kumaha geus kieu bohek? Tenang aja lah. Sawios mah naon aja lah. Urang Cisaga mau kurek ngariri wunggu si beduil deh. Tukang ngacaukeun ka batur sawios lah. Sebenarnya emutan ancap aja jeung tuman. Seksi bohek teu aya karesi. Kumaha aya naon-naon nu teu dibaka urang? Sanji bencang lewalar deh. Jawabna beuki wani. Ya kajun atuh ari kitu mah berak atuh atur ku maraneh. Kuring terima beres lengan kade sing hati-hati ye bisi ngagarong ka imah kuring. Semangat ai sawios pasrahkeun ka abdi dah. Ayeuna kieu nya Mang Kayim jeung Mang Juha ku kuring di papancenan ngurus di imah. Ari maneh bohek kudu marengan kuring ka kota trak jalankeun ti ayeuna keneh. Sabab kana prungna hajat teh kari 2 minggu deui. Cek Surajaya nutupkeun parentah ku sarerea diestopkeun pisan. Kacatur isukna para wargi anak buah Surajaya geus mamimitian di Jarawe. Utusan bureber ka ditu ka dieu nurutkeun tugasna masing-masing. Aya nu neangan tukang ngalasuluh, tukang nutu, tukang daging jeung tukang cai. Aya ge nu nepungan kokojo kasenian kayaning topeng, pogea, celempungan, tayuban jeung sajabana. Kabeh para mitra sadaya dionang sarta dibere panyangcang ku duit anu sacukupna sangkan dina waktuna teu dae. Atuh puguh we ku ayana kitu teh beja jadi nerekab sumebar ka unggal desa. Ribut ka unggal lembur yang di Cipelang bakal aya raramean. Sabab sudagar beunghar bakal nikah ka putri geulis di Parewudung. Eta beja ka emper-emper ka lembur Cisaga nu akhirna kadenge ku indung Nyi Sutimah, kadenge ku bapana nu jadi ulu-ulu Cisaga teh. Atuh puguh we para warigi ngadenge beja kitu teh teu wudu panas kana hati. Sabab nu tadina diincer-incer ku Nyi Sutimah kiwari kalah rek kawin ka awewe seje. Sahanteuna matak muat kana hate keur Nyi Sutimah na leungit katurug-turug anu ngalantarankeun leungitna rek sukan-sukan. Papana dedengnya teh den Surajaya rek kawin cenah. Tanya teh ka urang mana cenah deui? Cek di ama dina hiji poe. Nyarita ka salakina nu kakara datang tas di sawah, tas memenercai. Ya bener, cina beda nama Surajaya rek kawin. Awewe geulis di pagunungan, geus narikana atina, geus meret hatena cina. Maina Surajaya nanyaan ka bapana. Matak muat-muat kana hati. Hari kieu mah sabab dimbeng teh geus nyai teh kaburna teh kanyerian. Asa dikeun keinganan ku Surajaya nu tas rara teu taya rarasaan teh. Cek ulu-ulu sarua hatena peuri. Lain sirik kana milik batur ngan inget ka Nyi Sutimah nu tetep lebeng teu aya laratanana. Kuring ge peuri ari hate mah ye tapi dalah di kumaha nya da geus kitu jangan nyatana. Urang mah teu bisa naon-naon. Nyai di mana atuh hidup teh? Di amah ramisak hate nyeredet inget ka anak.
aya nu dionang di lembur orang itu, nah kami teu dionangnya. Sayangnya ho kana panganten awewe na jiga kumaha cenah ari nu geulis teh. Naon? Yang ngarajo nu geulis? Terus tuh nyung siap boga mata teh kawas karanyang we. Sarang pisan. Di amah meninyan hap. Hamangnya waun pisan ka salakina. Wih, mana mah sok ka mana wae anu ngomong teh meningun bener. Lain boga mata kawas karanyang atuh mata karanyang meureun. Heueuh. Mata karanyang maneh teh sia. Di rumah saya jadi karanyang mata teh. Hayangnya hoe kanu geulis na kumarupana make jeung sanggup ngelehkeun hate Surajaya. Geulis mana jeung anak urang leungit, abejana mah cenah ti gunung. Moal bet aya kaboga lah, moal aya pandangeunana paling ge lah. Geulisna nahaon? Kumaha di manehna? Ka mana wae nyarita teh? Wacing geulis di mana urang mana kitu ge. Dari sabongbrong moal kitu. Matak ge lah. Moal sabongbrong. Nah, aya sabaraha bongbrong gitu ari batur. Lain sabongbrong, 2 bongbrong sia, tapi batur mah boga ompor uluk meureun obatna. Matak manehna kapilih ku Surajaya menyana ge loba. Da make obat puruluk make pelet gitu. Cek di amah ngajelaskeun susudanan salakina bisa ngarti. Mun nyaho ti bareto naon salah, namun anak urang purulukan atuh. Purulukan naon? Banyak kunaon we nu nguruluk putikung beas ge bisa meureun. Aing mun hese ngomong jeung nu blaguknya. Palingan yang hancinya itu kapangi ya utekna naon geuning tah bodoh ka bina-bina cik mikir hirup teh atuh ulah belet-belet teuing tuh aing mah takdir ngadengeun ge di amah garo-garo teh atuh keheulin ka salakina ih sabaraha rugu teh ngomong teh na make los-los kana kitu segala rupa matak naon mun mikiran Surajaya geus aing rek nepungan Kang Sugala sugan aya onangan keur manehna rek milu ingik we bari larajo. Nu geulis sebenarnya. Hayang nyaho kami mah ulu-ulu ngalewas teu ngomong deui di amah menika kerot nahan amarah asa diheuleukeun ku salakina tapi teu bisa magar kumaha sabab salakina geus jauh mantep. Kocapkeun para wargi sadaya ulu-ulu di perjalanan patepung jeung Aki Onyon nurek ingit ka sawah nempo cai. Reduanana arireun heula sabab ulu-ulu mere isyarat sangkan si Aki eureun heula. Aya naon ujang? Jeung rek ka mana meni lusuh kitu? Rek nepungan Kang Sugala sugan nampa onangan ti Surajaya. Ondangan? Narek hajat naon kitu Surajaya teh? Aki Onyon kerung teu ngartieun panon melong ka ulu-ulu. Acan ngadangu kitu Aki teh. Apan Surajaya teh kawin cenah ka urang gunung, rek meunangkeun urang leuweung. Cenah mah kawin ge minggu hareup rek nanggap sagarupa kasenian warna-warni bejana mah cenah 40 peuting. Utah. Nya saha we ari di leuweung. Kita terang abdi ge nu matak ayeuna teh rek nepungan ka Kang Sugala. Susugana nampa onangan. Rek nebeng milu ingit kali itu Sabab penasaran hayang lalajo nu geulis. Ulu-ulu menikeukeuh hayang lalajo nu geulis kawas nu Taramanggi. Ge. Naon gunanya aja? Gunanya mah kieu apaan si Surajaya teh kungsi nampi ka pun anak. Atuh kapake teh meureun kurang geulis atau kurang demplon. Tah ku ayeuna mah kaya naon teh kage manggu awewe gunung. Naon punjulna awewe ti pagunungan jeung jiga kumaha make kajirat kuno urang leuweung sagala. Ya ieu nu jadi pikiran teh ki. Oh, kali lu atuh pikiran teh yang mun kitu mah. Omat ulah dituluykeun ceuk Aki mah. Sabab ari jodoh papasangan jeung pati lain urusan manusia. Tapi Allah nangtukeun. Nya maksa-maksa teuing yang boga minantu ka Surajaya teh. Ngaran naonana? Beda beungar, loba harta banda. Ulah kitu jang sabab cinta mah teu bisa dipaksakeun. Jeung ge ulah sok popoyok ari jadi manusia sabab nu di gunung jeung di kota ge sarua we. Ukur beda tempatna wungkul. Kuat teuing nu di gunung mah leuwih alus batan nu di kota. Sabab menguing manusia jadi ukur-ukur rupa atawa harta. Tapi aya deui nu leuwih mahal hargana, teu kahitung pangatina. Nya budi jeung kasolehan, da ieu nu jadi ukuran mah ujang. Demi ngadenge caritaan Aki Onyon ulu-ulu ngahulang. Omongan Aki Onyon asa nyerep kana hati. Maksud nerek nepungan Sugala jadi leungit sabab kapangaruhan ku omongan Aki Onyon. Cing pikir, pernah mun ujang boga pamajikan kitu. Ya salah atuh abdi teh meureun kieu. Tapi kumaha tuh da ieu beja teh nyuat-nyuat kana kapuri hati abdi atuh. Sabab leungitna anak abdi teh gara-gara ti si Surajaya nu geus tega megatkeun harapanana. Kaina kudu kumaha tuh abdi teh? Ulu-ulu dari yang ngomongna nyemongkeun ka sedih hati.
Oh, jadi kitunya. Kira ini namanya urusan itu mah pokoknya. Mending ngaduakan Maha Kawasa, sangkan sinai di tangtayungan, sarta disalamatkan ku Allah. Kan baik ikhlaskan. Zamannya gitu ge geus kitu kajadina. Geus jadi milik kula warga Ujang gitu. Kulak canggeuh bagja awak. Muga-muga jadi hiji mangsa mah budak teh balik deui bari mawa kabagjaan gitu tujuan urang mah. Mohon gitu rugina malah dari metakeun ka tareka mah. Da kumaha tuh abdi terus berkaditu berkadieu. Jangan menjadi anak tapi teu aya beja-bejana acan lebeng betak buntu kalakuan. Ulu-ulu cuma 5 beuki inget ka anakna. Geus we balik aya mah ulah mikiran lain-lain bari naon ge. Ulu-ulu teu nema deui manehna ngoloyong balik deui ka imahna. Bari mawa pikiraneun sedeng Aki Onyon olohok mencrong ka ulu-ulu nu ngintih balik. Ya kitu yak teh lah teu aya kasadaran nu meunang tutup aja. Da kira eling atuh kitu wae mah nya. Dasar bobonyit teh ni. Cek Aki Onyon tuluy ngaleos ini trek nuluykeun lalampahanana. Di deket walungan tepung jengjang Sugala nurek ngereng ngarandeg. Sabab Sugala rek ngajak eureun kawas aya badan ikeun nu penting malah ngajak diuk heula Sugala teh. Bade ka mana ki wayak ki los-los ka dieu. Ugurekna bocah bising syaraat. Sabab kamari solokan bocor ari Ujang geus di mana ieu jeung rek naon manggadan ka Aki. Kieu ki penting tadi kuring mikir. Yen ulah cicingeun dina yang harupan coba. Satungtung bisa kene usaha ulah boleh kudu boleh narekahan. Sesuganan aya milik bisa tepung jeung jadi anak. Koi maksud Ujang kumaha atuh? Aki Onyon can ngarti. Kuring aya trek nyusuk si sawor kaleuweung. Nu kungsi didatangan ku Aki teh tadinya bakal aya ratan. Na kumana losna anak kuring. Ari pang nyarita ka Aki hayang dianteur. Sugala terang-terangan hayang dianteur ku Aki Onyon neangan si sawor. Nyairaha ya maksud saya kini teh. We naroskeun heula ka Aki. Na kudu irahan walus. Sugala kalah malik nanya sabab manehna geus percaya ka Aki Onyon. Namun milih-milih poe maka ge sarua bedanya. Harinya mah hayang ngabela anu jadi anak. Hayu atuh urang ini tisukan. Ngan ulah isukan teuing sabab Aki rek nempo heula intu nu geuling. Di lemur ti lampuyang. Ngomong ti ka atos poe kitu mah. Serius. Angkat siang-siang ge. Salse lah ngara teh cabe teuing. Daina mah kitu we lah. Mangga bade ka sawah mah ngan enjing bade diasampeun ku abdi. Sugala jadi sopan nyaritana. Nu tadi kuring nyebut abdi jadi nyebut abdi bakat ku atuh. Sabab Aki Onyon daekeun diajak ini. Geus kitu mah Sugala balik ka imahna para wargi. Aki Onyon nuluykeun lalampahanana. Sajeroning leumpang mikiran maksud Sugala kira-kira ngira-ngira tujuan nu baris disorang isukan. Kocapkeun isukna Sugala bener-bener nyampur ka Aki Onyon. Atuh geus tarap lima brami yang ngajugjug ka belah kidul rek neang sawor ka pasisian. Ari Aki Onyon waspada manehna geus milih-milih pilampaheun anu sakira mawa hasil nu bucek kieu. Ai Jang Sugala geus boga rencana tawa acan. Rek ka lemur mana? Nah, ka Cijulang atawa ka lemur Purut? Ka Cidoa atawa ka Legok Jame? Jangakeun bagi lah. Ka mana nu agung sae? Namun Ujang sajuju mah urang ka Cijulang we sabab teu jauh teh ka lemur aya jurang nu luhur. Dina gawir aya guha. Tadinya biasa sok dibake sayang bega. Sabab Aki ge kungsi atuh tarung jeung bega nu sok batu di dinya mah. Manari aya mah tangtu atuh beda deui garong nah da geus beda zaman. Cek Aki Onyon nyaritakeun pengalaman zaman keur ngora da kungsi jadi jawara. Jurang naon ngaranna teh ki? Jurang Cilenda teh nu geus loba ngahakan korban. Zaman Aki gaya belas ngajal manyurag-rag kadinya atawa dirag-ragkeun ku balad bega. Ari tonggoheun ka jurang aya gawir cadas. Aya guha nu buni sok dibake panonoban para bega tadi. Kabeh ti lemur teh pintu ki. Teu ukur kahalangan ku kebon awi bade toma. Eta lemur katelana Cijulang. Ininya aya jawara ngora ngaranna Suntama. Kitu ge baheula pas Aki ngora keneh buat teuing main geus kolot teh mah. Da Aki ge bisa kiribuna atuh. Cek Aki Onyon manehna inget ka babaturanana dina mangsa keur ngora. Muga-muga we sing tepung sarta sing aya beja ti anjeunna. Alah, nanya aya garong nu ngarangan Sawor. Munya cantu anak abdi bener-bener jadi garong. Munya kitu sayangna diburak bari ku abdi. Babaturanna dicacak kabeh tu mah. Aki Onyon ukur seuri bari jongjon leumpang.
Lobat lampah na Aki Onyon jeung Sugala, dua na ngajugjug ka lemur Cijulang. Hiji tempat nukung si katincak ku Aki Onyon dina mangsa Pirngon. Di perjalanan teu aya kajadian naon-naon estu lancar sakumaha nu diharepkeun. Ngan hanya kal ka Cijulang jauh keneh kudu ngaliwatan sababaraha lembur nu paselang jeung leuweung. Kang tuwe datang na ka Cijulang teh peuting sabab initna Cisaga geges beurang. Panon poe para mitra Beuki Ngulon akhirna surup ka tukang gunung. Dijajabkeun ku recetna sora manuk-manuk nu pate malanjung tongeret. Barasat cahaya layung hibar beureum semu koneng. Ngahibaran tatangkalan anu rajeg di sisi jalan. Dauna robah semu koneng hir emas sinangling. Nyarita Sugala tuluy nyarita. Sidaga ki buniteun urang teh kae kieu mah. Jauh keneh ka Cijulang teh. Paya kumaha kindeung datang ka ditu. Cek Sugala para wargi sadaya bangun hariwang sok sieun teu tepi puting eta. Jeung deui sieun ku begal bisi megati tengah jalan. Ya geus teu paling telat ge datang ka Cijulang teh wanci sareureuh budak. Teu kudu melang di ditu mah aya warung urang geureun mah di dinya sakalian minum monok. Kuping jenengan sunta mah aya keneh kitu. Teu kadeung sabab abi ge geus heupeul teu ka ditu-ditu. Gabung teu boga baraya jeung eueuh perluna deui. Ayeuna we daek sabaja beda eta we ujang hayang buru-buru manggil daratan ngeunaan si sawor gitu. Sugala jempe deui. Manehna nyipta-nyipta kaayaan anakna nu kabejakeun jadi begal. Pikiran Sugala geus goreng bae pantesna teh anakna geus video tiguha tuluy ngapruk ka jalan anu barala ngajugjug ka pilemburan rek ngagarong ka imah nu beunghar. Ari kaayaan beuki poe kawan tu hariun ku tatangkalan. Mudina lenglang macaang nulisan sabab di langit baranang ku bentang, diasuh ku bulan sapasi. Akhirna kira-kira jam 8 peuting Aki Onyon jeung Sugala tarpi ka sisi lemur Cijulang. Duanana ngarasa lugina hate sabab di perjalanan salamet teu aya gangguan ti pihak begal. Suk ka tengah lemur karasa meuli comrek eueuh sora nu batuk-batuk acan. Aki Onyon rarat-reret negeskeun kaayaan lemur anu geus loba robahna bacan baheula. Ari Sugala mah jongjong lempang nuturkeun Aki Onyon keur kitu jeleng-jeleng aya nu laluncatan tinu bala negatan ka Aki Onyon jeung ka Sugala. Ulin, mun maksa init modar ceuk nu ngahalangan bari ngabar-ngabar pedog para mitra sadaya. Ubu Aki Onyon ngajenghok bakat ureuwas komo Sugala meninggal perkasiman. Ge. Aya naon ge ujang acara leuwas ting Aki mah. Aki Onyon nanya leleuy melong kadua jalma nu ngahalangan. Teu berubah catur. Kami geus meunang parentah ti tua kampung sangka nangkep sahabat nu ngalantok ka lembur dina mangsa beuting. Ceuk eta jalma. Aya lian Iwati Rona. Ari pangna aya kajadian kitu urang Cijulang tas nampa pangancam ti pihak Garong. Yen peuting eta rek diburak balik ku balad Garong. Nu matak sarerea saringcing page kancing saringsep page ikat. Siap sadia pikeun ngajaga segala kemungkinan. Nu bakal tumiba bisi aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata. Dina mah kitu menyang loba catur ujang kapan manusia mah hade ku omong goreng ku omong. Tapi nah akibat teu menyang nyarita. Naon urusannya na itu ujang? Jembe sia rasakeun ye. Eta Rona kaburu ku nafsu. Seak ngahuatkeun pedog kana beungeut Aki Onyon para mitra sadaya. Atuh puguh harita keneh leplos bedog teh keuna sabab Aki Onyon rikat ngalelep bari mundur. Kaona nu saurang deui teh cicingeun langsung narajang ka Sugala. Atuh Sugala teh cicing ari aya nu nyerang mah sakilat ngalugas bedogna para wargi sadaya. Sukang dipake nakis bedog musuh. Kemang sieun harita ngaburica. Akhirna tarung teu bisa dicegah Aki Onyon jeung Sugala kapaksa kudu meres tanaga. Ngalayan nu ngajak tarung. Sora bedog anu pating belum terang ngonang Rona nu sejen malah mah kadeng aya kohko ditako nyereta ngala ka baturna yen di lemur aya bahaya. Kudu jalma-jalma nu geus siap siaga budal kabeh ngepung Aki Onyon jeung Sugala pakarang rupa-rupa meuni rangsem jalma ngalingkung meuni rapet eueuh lolong kerang keur ngejar. Cik kumaha yeuh? Nah betul kieu Sugala kabur lantaran bedog musuh beuki kerep ngancam dirinya. Bikin bedog ajungan dengan tanyanya. Nyaki moal kuat na janwani ge. Cek Sugala bari ngalungkeun bedog gareupun musuh. Tuluy ngarangahkeun leungeun ka luhur. Aki Onyon sarua meretana nyerah aturog pada ngariung. Sarta kitu kang aya nyampurkeun mawa tabang. Rek Aki Onyon ditalian kitu di Sugala geus tu di sawalakaya. Maju sia. Cek hiji Rona bari najong bujur Sugala.
Aki Onyon disuntrungkeun ku nu sejen, tapi najan nyeri hate ge duanana kapaksa nurut. Sabab mereka terangan ge moal aya gunana, urang Cijulang keur dilinih ku amarah jeung kacurigaan. Urang Cijulang para mitra ngaguru surak ngerasa bunga pedagesasi newak musuh. Harita keneh tua kampung jeung sesepuh lembur kaluar ti imah, muru ka balai desa hayang nempo garong nu katewa. Barang geus tepi ka desa Aki Onyon jeung Sugala dikaldian dina tihang. Dironom ku puluhan jalma nu masih keneh panasaran hayang sidik kana rupana. Mana babengok garong teh euy? Garat igana sina kojor tuman. Siki lalaki bari saseledak ka hari. Ditempas ku baturna. Ulah dirara igana bucatkeun we huluna sina bubuk ngarasaeun. Okna deui. Aya nu ngomong kitu kan. Kempesan huluna lah. Jadi kesegede pedas tuman. Matana antep sina anger bolotot. Kitu silih tempas kurang Cijulang teh. Demes ka balad garong. Tapi untung didinya geus aya tua kampung nu panjang keneh pikiran sarta boga keneh perasaan salaku pamingpin. Heup jempe. Ulah kemana wae ngomong teh garong teh urang pasrahkeun kan wajib. Sebab urang hak pikeun hukuman jeung teu meunang main hakim sendiri atuh pokona mah aya nu wajib pikeun hukuman mah kitu pokna. Nu sejen jempe hayang ngadengi kana putusan tua kampung. Keur kitu aya hiji jalma jangkung badag seselenep ka hari. Oreng Basun Tama nu kungsi kagarongan ku sawor teh. Basun Tama kacida kehileunana ka balad garong sabab harita sawor kabur ditulungan ku Nyi Sutimah teh. Banyak garong ka sebelah je batwa sabaraha urang ieu cek Basun Tama bari melong. Saduaan bah lumayan tamah teu teuing. Panyana teh rek loaan horeng ukur kedua lalaki we aki-aki barudak na sakeak geuning ieu garongna. Basun Tama maju karowak kerah baju Aki Onyon dicambret setengah digeuweungkeun Aki Onyon ngalengna. Panon mencerong ka Basun Tama barang ret sidik pisan anu ngageuweungkeun asa wawuh atuh pok Aki Onyon nyarita. Aki mah minta waktu we keur nyarita sabab Aki teu lumah sa jadi garong. Datang ka dieu mah rek niat jahat tapi aya pangabutuh Aki teh. Oh tak boleh aya pangabutuh mah. Sabab pagawean anjeun mah babadog rampok ngabega jeung ngagarong. Meunah sia hayam sebelum usaha nu halal. Rasakeun ye. Basun Tama ngayunkeun peureut kencarek ningang cukang irung Aki Onyon. Tapi ngan sakilat ditewak ku tua kampung. Sabar bah, sabar. Jangan nyiksa mah urang tanyakeun heula. Heula abah mah inget ka garong nu kabur. Hanas teu dipodaran sakalian ngarak tumpul ludes jeung akar-akarna. Komo ieu direngkotna beureun geus kolot kieu geuning ieu. Sangtu dibawa ku si Ruhadi teh pikeun ngagembur balad urang ieu teh. Cek Basun Tama ngabudalkeun ka keheulna bari kekerot nahan amarah. Kartos. Dari keheulna kuring ge sarua, tapi ulah kitu carana bisin jadi goreng balukarna. Ieu garong urang tanya nu apik sangkan baturna tanyahoan, di mana ayana? Cek tua kampung tetep leuleui jeung sabar ti kita sarupat. Ope ngatu sing tanya sing apik. Abah bising teu kuat nahan peureub ye. Arara teu ye peureub teh. Basun Tama ngasah peureub katuhu. Dina dampalungin kenca nu ngariung panujueunaker. Bangsat coba caritakeun ka kami. Di mana balad maneh sawareh deui? Rek di mana nyerang ka lembur kami? Jeung aya sabaraha puluh kabehna hayo jawab. Tua kampung mimiti mariksa. Atuh mending ngarahuh Aki Onyon sabab beuki jelas manehna disangka rek ngagarong urang Cijulang. Padua Aki teh lain bade ngagarong, lain rek nyerang ka urang Cijulang. Tapi keur aya nu di satengahing perjalanan Aki teh teu nyaho kana rancana garong, sarta teu boga niat nu lain-lain. Ulah bohong ki bising di dieu ye. Karayang tua kampung ngayunkeun peureub. Lak Aki Onyon ngelok ceteruk peureub tua kampung kana tihang. Menih harita ge para mitra mening ngoreleng ka tukang peureub asa remuk ditungkup ku leungeun kenca. Waduh, nyeri ya bangsat. Mari ngahegak nahan ka nyeri nu campur jeung amarah. Nu araya di dinya ngaguruh aya nu seuri jeung aya nu kukurutus Aki Onyon. Sedengkeuna Sugala mening ngagak-gak seuri panujueun meureun.
ningali Sugala Seuri atus Basun Tama tuluy nyarita. Kalanjang Seuri kon siya hayang nasaan siya betul. Cek Basun Tama ka Sugala. Seak ngajang kana tarang tapi Sugala rikat ngakiwar ka gigir. Pros suku Basun Tama ngajang angin. Ugu asa di bibirang. Basun Tama ngakigir nafsu seak ngajong deui kena kana pipi Sugala. Aduh, ampun. Sugala nahan ka nyeri pipina asa ngajenol segede nog soang. Hayang nyabak tu bisa sabab leungin di talian. Ulang diulang montong niksa pintu aki dulu sabab panena teh boga dosa. Hayang niksa mah kok abi ye nu tere pae sabab geus kaya gunanya ke badarea. Man awas mun aya naon-naon ulang nyalakeun ka aki. Cik Aki Onyon peak kasabaranana. Sabab watireun ka Sugala nu nanangan paniksa atuh mending ngarenyag tua kampung teh. Kitu de Basun Tama muraleng ka Aki Onyon. Ngomong naon si aki-aki bolot, gagah bahas siya ngomong. Mereka ya naon dia mun kami niksa, garong nula mo dosa dulu. Cek Basun Tama bari kekerot, dua leungin geus meureuh. Munnya maniksa garong, dan tuwe aduh sabab mo. Numbas kajahatan, tapi maning salah alamat deh. Kalau niksa nu tanpa dosa dulu. Aing deh ya, tadi geret nyarita nusanya, nah, tapi awan nu mereka sempetan pikun cacarita. Bisi anjir teh nyawa aing deh orang Cisaga, ngaran aing Aki Onyon. Ngajak aja rek nebungan si Suntama sewat heubeul nu geus gila teu tebung. Tak kitu nya nama. Cik Aki Onyon bari muralang ka Basun Tama. Warita olohok mata simeuteun tuluy rongko ngadeuketan ka Aki Onyon. Oh, ieu teh Aki Onyon. Basun Tama hayang nanya hayang tegas. Kami si Onyon. Nah, mana teh? Geus lolong si Suntama. Mun teh gasya ka kami kuat nyiksa. Geus bawa dari kasobat anu sakitu belana ka maneh. Masya Allah Aki. Nah itu teh nyarita tinta tadi. Aduh menawi teh sanes Aki lah buku kuring teh keheul pisan ka garong. Jeung gugup tadi teh hampura Aki hampura. Basun Tama sidikeun ayeuna mah salau hatena geus eta. Ya dalina euy. Geus diburu-buru tulungan anak buah aing. Karunya bising parna manjait. Eta teh si Sugala anak buah Aki bising teh nyaho. Cek Aki Onyon bari ngareret ka Sugala. Nah urang bari ngadengekeun si tempas sedeng tua kampung jeung nu arayang dinya pating poroho. Heran jeung ruas deuk sanu tanpa dosa. Basun Tama teu mikir panjang buru-buru Aki Onyon dilaan kalina, malah Sugala dibebaskeun ku tua kampung. Nu geus ngarti kana kasalahanana. Saharita duanana bebas Aki Onyon nyarita deui. Ya kuring mah miluleus we kan kawaspadaan urang Cijulang. Nugas tatan-tatan dinanya harupan balai. Memang benar kudu gitu. Pikeun ngajaga keamanan lembur sorangan mah kudu ngahiji. Sadarea kudu melu tanggung jawab. Tapi hanya kale kurang daliki jeung hati-hati. Teu mere kasempatan bisi pisan. Dari ti Aki teh kapaksa nyerah sabab Aki teu hayang ngabocorkeun geuti. Hariwang bisi aya korban jiwa. Namun Aki bedegong mana yang ngancurkeun salemur ge sanggup. Aki teh keur ngora mah jawara itu tanpa tanding. Bisin dia percaya baik tanya ke tak kasih Suntama. Cek Aki Onyon ngabudalkeun ka keheulna. Harita teh para mitra bari retret kanu ngariung. Basun Tama jeung tua kampung teu nimalan komo nu sejenna ukurna harulang bari tungkul sabab rumah sasalah kurang taliti dina newak sajalma. Urang kudu kumaha kieu? Di mana mah teh ieu coba apar kuring gede sayang dahar ieu teh. Cek Sugala bari ngesapan beuteung hayang dahar. Ada pipi kerasa keneh nyeri. Ya udah main cawe kurang kasih Cijulang. Main tak ulang Cijulang na boman geus nyiksa ka urang ti tual tu dosa.
untuk mere lembur diduruk lah. Aki onyon ngaherian si januknya abak. Atuh para mitra urang Cijulang ruas bisiknya lembur na diruksak saraya melongkat tua kampung letip kabasun tama. Tapi ulah kata terasan benuk kuring tanggung jawab karena ia kejadian. Hampura we segala lupa kesalahan urang Cijulang teh. Sebab maranihanna keur loba kasieun teh. Bisa minggu diancam karong. Yuk urang karompok, urang ngobrol bari ngaleut di ditu. Cek Basun tama ngajak ka imah. Ya ayo anu dah maksud derek nepungan ka mana nak ringet. Geus kitu mah bra arinit ka imah Basun tama. Ari tua kampung ngurus rakyat sangkan baralik ka tempat ngajaga masing-masing. Nutur kabagian tugas penting eta sina baralik ka imahna. Sabab sararea kudu bisa ngatur waktu jeung ngatur tugas. Buyak jalma bubar bari patinggareun nyaritakeun bieu kajadian. Silih tanyakeun mimitina tapi nu bisa ngajelaskeun sabab dua rona nu pageulana megah. Dibawa ku Basun tama ka imah rek ditanya asal muasalna. Ari tua kampung sanggeus ngabubarkeun rahayat nuturkeun ka Basun tama. Tekun silila sararea geus ngariung ditepas. Basun tama gancang nitah masak ka pamajikanana sarta dikenalkeun ka Aki Onyo. Atuh pamajikanana mah digesat geusut ka dapur tuluy popolah ngahanutkeun sangu jeung deungna. Aki kuring teh ngarasa bunga itu sabab bisa tertung deui dina kaayaan salamet. Kejadian tadi menganggap minangka ujian we sarta minangka hormat keur wajar datang. Cek Basun tama bari seuri ngaminitian muka obrolan. Oh goreng patut ngahormat ku jarak hidup teh. Untung we kami sabar kene teh. Kumaha lamun amarah kami budaya manje. Pada desa teh bisa amburadul laban ku kami mah. Cek Aki Onyon ngeteli keneh meureun. Ieu sabab rezeki. Hari urang Cijulang teh loba kasieun lantaran aya begal ngancam rek ngaduruk ieu lembur. Eta begal katina teleungeusna baladna loba tempatna deukeut di dieu. Sarta eta begal apaleun pisan kana seluk-beluk urang Cijulang. Sabab memang keur naon teh urang dieu mah kitu. Jadi lah ari gedungna aya 3 nyaeta si Ruhadi jeung Ruhata. Baranihanna kalabur kaleuweung sabada patelak jeung batur salemburna. Dapugu jahat jeung jelema paong deh kulantaran kitu manehna ngancam terus-terusan hayang ngancurkeun ieu lembur. Ari pambangna sabada aya baladna nu katewak manehna neuteuli kieu teh kitu tah kitu carita teh. Cek Basun tama ngajelaskeun kaayaan di lembur anu keur rumajengna harengheng loba kahariwang sabab aya nu ngancam. Kumaha lalakonna bangga aya nu katewak? Di kamana kena tagalong teh na di podaran sakalian atawa disetorkeun kan wajib. Jeung sangaran tagalong teh. Aki Onyon buki penasaran sabab tujuan ge memang rek maluru para garong. Ieu tadi ki. Tarina mah geus rada heubeul tara ngaganggu ka dieu. Tapi dina hiji mangsa aya nyukeun asup ka kuring da ka imah. Nya katewak saurang ngaranna si Sawor. Si Sawor teh dipaehan malah mah disetorkeun kan wajib jeung henteu. Sabab rek dibeda keterangan anak sina nulukeun buah anu rek dipake tempat dicina. Gagal. Pentingna si Sawor kabur rona opat ngejerjer kapaehan. Malah yang cacat tepi kayu na gecan cager-cager. Kaki harita kuring sabatur-batur terus ngasuk leuweung nyangan tempatna. Bari malobalad saloba-lobana. Sarta aya sawatar tempat nu kapaksa diuruk pikeun ngaleungitkeun panyemputan garong. Tapi itu hasil ki penyemputan garong teh teu kapanggih kapaksa balik deui. Basun tama eureun heula nyaritana di selangin. Si kopi nu katara disodorkeun ku pamajikanana. Ari bangnya ngancam kumaha? Cek Aki Onyon beuki penasaran. Sabab segala abdi teu geunah cicing sabab ngaran anakna geus kasebut-sebut jelas pisan jadi balad garong. Ari sababna mah kieu ki digana bae si Ruhadi teh asa kaganggu. Manehna ngancam ka urang Cijulang ku jalan ngirim surat nu dianjeurkeun ku Jambaring. Malah eta surat teh katambana teh ku kuring basa keur ngariung di balai desa. Eta surat netelakeun yen lembur Cijulang salilana rek diancam. Rek didodoho ilaha wae dina kaayaan kumaha bae oge. Balad si Ruhadi moal oleh ngakalakeun. Tapi harita urang Cijulang tarati berasare. Ronda di lobaan, pakarang di lengkepan. Undai jalma nunggu lampung jiwa tuan Cisa ditewak. Komo teu babuh mah. Sakitu nu jadi sababna teh ki.
Basun Tama ngajelaskeun kaya di Kijulan. Kahartieun ayeuna mah ku Aki Onyon sabab urang Kijulan sasak keur loba kasih. Baik anak ku Aki teu meunang binge. Sakitu berit na mun kacara kitu mah ku Aki ka hati atuh. Mana ieu Aki rek nanya nya kumaha anu ngaran sawor geus aya laradan. Ada wajan. Di mana cenah cari gina garong ge? Perkara garong kabur deui teh nepi ka ayeuna ge can aya bejana. Ala tempat penyebutan garong ikan kabangi dalam menggus kanyawan matang cukuring moal ngantap atuh dibudak balik sekalian tuman. Hanya para atunya susah mun kieu carana mah atuh. Aki Onyon ngahulun handeuleun lantaran tempat garong can kanyawan segala meningah hurun ayeuna manehna beuki yakin sarta percaya kana omongan si Bohe yen sawor kungsi ngabegal jeung ngagarong. Undang ki kuring ke penasaran aja bade naroskeun ka Aki. Nah bade ka mana Aki teh lusanya na bade angkat ka mana cenah pimurid di mana sareng naon pamaksadan dia atuh. Basun Tama mimiti nanya kana pangniatan Aki Onyon. Iyo nya nama Basun Tama Aki teh buntangan dulu buru jadi anak nyatana Sugala. Main nami suka dia teh ieu dari mana ieu? Aki Onyon nunjuk ka Sugala geus dipupuk nyarita. Anak nu lalaki nu ngaran Sawor geus diraini di imah. Alayan teu bebeja ka perotna sarta teu kanyawan tujuanana. Eta budak lunta disabrak menyang katukeunna teh ti urang Cipelang. Halatan adi sabrayna teh tulis dikawin ku Surajaya. Sigana wae kungsi batalak jeung anak buah Surajaya maena si Sawor ini tinggalkeun imah. Alama adi sabrayna geus sarua leungit. Ari dipaluru ku anak buah Surajaya menang keterangan Sawor kungsi ngabegal. Atuh leuwaseun bapana teh kitu deui Aki. Tuh eta budak di keangan. Nu akhirna Aki jeung Sugala nepi ka ieu lemur kituna. Dina raraganeangan si Sawor. Nu geus kabedakeun jadi begal kitu sanjana mah. Oh, jadi Aki teh neangan ngaran Sawornya. Oh, bener pisan gitu. Kumaha dedeganana jeung kumaha ciri-cirina. Hari abakna mah jangkung badag ngomongna teu leges kana bapana. Ukra garing celina rubak matana bolotot. Dina pipi aya kutil sabede kacang hejo. Tapi itu mah teh. Lain kitu Sugala. Mungkin itu bisa tanda-tanda teh. Jawab Sugala sama alun. Hatena sedih sabab geus jelas anaknya jadi garong. Kitu mah nyaan putra Sugala meureun sabab garong muka teh waku kuring kitu pisan tanda-tanda teh. Kumaha atunya ka mana nyusulna nya? Basun Tama ngilu bingung aring sajan ukur colokot. Pemikir sama yang milari sayang garong lah. Kalikusin huring budak balik tuman. Sekalian mempersen jarahat lah. Mempersen jarahat. Ring mawakang ngulang nung si Sawor can peunang. Nyerakeun pisan ka korota. Alah. Ya wae kelakuan budak teh. Sigan teu diwarah we. Cek Sugala bari ka karot keur ka anak nu ngawirang ka kolot. Datang terus kena dipilari margi jelas adu tuang putra tengah hiji jeung si Ruhadi. Jadi balad garong ngagalaksak di lemur Cijulang. Komisari raya maksan situ sing kuring sejang iringan. Cek Basun Tama asa aya balad keur pas jahat. Kumaha banget kaki Sugala teh partena beuki panas. Ih, ari tadi kuku kitu mah Aki masih adu pisan munyangan sayang garong. Diwain Aki jeung Aki urang susul susuganan di kuran kungsi dicaritakeun teh. Aki apa gani dia dalam waktu? Yuna tu kita pirang ini dah. Sugala geus teu sabar. Di kehola tu tenang we heula di dieu mah. Urang ge kudu heula sampai janakak deui. Atuh saja bati kitu kudu nitenan heula kaayaan daun nu dipake panutupan garong. Kudu tenang heula ina masyarakat. Bang atuh binyangakeun ka Aki geus mah. Ulah rusuh saderek Sugala keun aya sing kuring nu wacicing menatu. Tangtu bakal ngerahkeun ka dia balad pikeun ngabantu milari tuang putra. Sajabati kitu ayeuna urang sasarengan di neraragan pas jarahat. Bari milarian tuang putra kitu dah. Basun Tama nambahan sumanget Sugala. Atuh mun bah sing kuring ngaraos regreg bah. Dari kitu tarajoa pamajikan Basun Tama nyampeurkeun ngabejaan yen sanggup besayani. Terus emah kesing adalah harheula malah mah tua kampung jeung sakur anu aya di dunia sakalian mari. Satuluna Aki Onyon jeung Sugala ditangap lalakonna ku pribumi. Lah tua kampung milu ngabandungan sabab lalakon jeung kaalaman ku Sugala aya hubungan jeung garong-garong nu gagalak sakalembur Cijulang.
Kocapkan isukna para mitra Basung Tama ngumpulkeun balad anu kasebut gede wawaning jeung gede tanaga. Rek diajak neangan sayang garong para wargi sadaya. Ali Aki Onyon mikir-mikir pilampaheun nginget-inget pengalaman zaman keur mora. Sabab kaaya dinya geus rada robah, loba lahan anu geus jadi sawah atawa kebon. Sedeng jalan geus loba nu anyar. Tapi Aki Onyon moal poho yen pengohon lembur Cijulang aya pasir. Sisina aya lamping mulung kawing, aya jurang nu gurawes, aya guha nu sok dipake panonoban jalma-jalma jahat. Kira-kira wan Cilohor Aki Onyon jeung balad Basung Tama geus kumpul. Sadaya geus saged dengan karibral niang. Balad Basung Tama aya 10, samak tapakarangna kawas nu rek niang ka Pamprang. Kumaha geus karapi ieu teh Sun Tama? Siap ki, kuring jeung balad 10 jalma meunang meting, kabeh bisa diandalkeun pikeun ngayunan garoma. Sabab kabeh geus kungsi ngalaman tarung jeung balad Ciluhadi. Leleh teuing pokona mah jadi ayeuna mah urang sakalian numpes garong babarengan we. Untuk aya jejer nyatana Aki pribadi. Rod alus mun kitu mah. Kamana kira-kira nyunjung-nyungun urang teh? Da geus boga impreng anu hake. Aki nu Lampung Kuningan apa di mana atuh sae teh. Nya urang ka jurang Cilenta we mun geus tepi ka dinya urang ngarayap teh kana gawir cadas. Sabab nurutkeun pangalaman Aki baheula. Didinya aya buha perang di Banyu Putih kira-kira geus saduju. Ai kuring geus saduju we kieu warung miang ah. Cek Basung Tama geus sabar. Hayang geura indit ngajugjug eta jurang Cilenta. Sabab geus hayang ngaburak balik sayang garong teh. Geus kitu mah Aki Onyon mere parentah sangkan sararea ini. Bering welasan jalma aringit di kapalaan kutua kampung. Balad Basung Tama indit ti heula, Aki Onyon jeung Basung Tama katut segala lempang pandeuri, tapi tetep bari waspada. Teka caturkeun di jalana para wargi, nurek ngan garong nepi ka hiji jurang, nu katelah jurang Cilenta teh. Aki Onyon marandeng heula di dinya neges-neges kaayaan di eta tempat. Breh pangalaman bareto nemungan deui. Aki Onyon tanggah nitip gawir cadas menang cawing breh nemporungkun anu ngaguyun dina gawir. Di dina aya guha anu kungsi didatangan ku Aki Onyon dina mangsa keur mora. Barudak ku tempol dina gawir. Aya rungkun ubuni bareto mah di dinya daya guha tempat nyebut pada garong atawa beda. Sigana ina ge moal bulung aya nu ngicing ada teh. Sabab rek tempatnya bunyi bisa. Tah, ulah jalan kitu ayeuna jalankeun papada Aki. Kumaha barudak Aki teh kumaha barudak teh cek tua kampung. Nu 10 jalma kudu ngarayap sing aji-aji usahakeun siangkan bisa jadi kajegeun duha. Kampung jalan-jalanna mun geus meunang tang di luar, tang juga garong barijil. Mun geus bijil tarajang digigir, sarta usahakeun siangkan ulah nu jalan keur kabur ka dongo. Maksudna si garong sina turun ka dieu. Tadi dia ulang papa obatan nyatanya Aki jeung sugala. Tua kampung jeung Sun Tama. Tadi nabak bakal luas tarung si garong mulai jalan keur kabur. Sabab di hapi ti dua gawir nu gurawes. Muga-muga garong bisa kacewak di dieu kabeh. Sakurang-kurangna kudu talu ka urang. Tapi itu carana teh kumaha kanti ku sadaya. Sadaya reang nyebut ka hartos para mitra. Syukur mun kitu mah. Sau jalan geun ayeuna pisan bisi murid manjen. Hade sing aji-aji mun kira-kira teu ngunduh ulah maksakeun. Jangan keselamatan diri pribadi. Cek Aki Onyon mepelingan kang rek maju nyelemeran. Atuh geus kitu ngabalan 10 mamimitian naekan gawir cadas. Kabeh ge barisa jeung tanginasna keur kawan tugas asap latihan. Hari Aki Onyon jeung Basung Tama harita ngahaja nyumput heula. Ngadaguan musuh nu baris turun ka eta jurang. Aki Onyon ngelawan tamukeun pating karayap dina gawir. Hati ngarada deg-degan sok sieun aya nu ti soledat nu akhirna ragan. Tapi kahariwang Aki Onyon teu kungsi kajadian sabab dina waktu nu singket. 10 jalma geus tepi ka palebah rungkun teh. Memang bener dinya aya liang guha kahiuman ku areuy-areuyan. Balad anu 10 mencar nepung liang guha teh. Kero salah saurang nantang. Sorana tarik hanaruan awuhanana bulak-balik dina gawir jurang. Wadi, keluar sia bangsa. Buka kusti kepung sia. Wah bisa lolos. Munya sia lalaki. Dirasa harapan sia aing yo. Kitu potna bari ngreleng kana liang guha. Nadanya kitu si Aki Onyon satujuan pisan.
Sabab menangkang teh sorana alus matak ngudangkeun amarah musuh. Hari Basun Tama ngerasa hariwang bisi anak buahna teu mampu ngalayanan garong. Kocapkeun di jero guha memang bener aya usian tayalian Iwati Ruhada, Ruhata jeung Ruhadi. Tilu garong sadulur anu geus lila pada ngincer ke urang lembur. Barang ngadengin nangtang tiluanana ngorejat hudang da pugukeun gogoleran. Ada, Ruhata. Sabar dulu euy, naon tah? Galengan wae kanu keur minasar ini. Cek Ruhadi bari kekerot bakat ku abak bangit nageuna. Ya musuh ka nantang perang, tema Ruhata. Yang buru-buru atuh, sebelah urang musuhna. Ruhadi muti abak terus ngajewang bedog bunga kawing dina bilik guha. Ruhata buru-buru kaluar ti guha. Barang tepi kalawak guha manehna luak biuk bari ngadepong. Bereh aya ngajiga budak kaler hiji lalaki pakaian jawara. Ading-ading bedog panjang Ruhata ngaketer hatena rada seber tuluy nyamperkeun ka lancekna. Naon ada seberapa buru musuh deh. Kan ketemu saurang ka pakaian kaos-kaos juara. Sinajing di bedog panjang saya ngoran mudun. Waduh. Saha nu nyaho ka tempat ieu ha. Pasti si sawor nu bebeja ieu sababanina lebeng teh nu datang. Wartina talu ka musuh. Kurang ajar di podaran si sawor ku aing. Cek Ruhadi kalah kukulutus kasih sawor nu geus teu aya di wewengkon Cijulang. Kumantu ka dilawan nu lantang teh. Cek Ruhada bari ngajanteng siap rek maju perang. Geus kieu moal bisa nyinggahan balai euy kapaksa kudu tarung. Tapi cek kudu kokomoan euy nu penting mah bisa nyelamatkeun diri. Santa ulah satu terus kabur bisa-bisa. Ketepung di pasir kuda. Ada jalan ngadeka. Ruhata bingung. Lawannya ulah musuh mun geus teu kuat turun ka dasar jurang. Sabab geus nyaho jalan oman-oman nu aman. Musuh moal nyahoan sabab eta jurang ka cida jerona. Paling wani kadinya atuh. Mun geus aya dina jurang di dasar jurang kudu kabur ka kidul. Kakalian mah berasna ka lembur. Tapi teh we, aya jalan geus. Ruhadi mere pepeling ka adi-adina. Geus kitu mah tiluan keluar rek mapaglawan. Barang geus aya di luar misah neangan jalan masing-masing ngarah musuh tu musur perhatianana. Tapi kacida mata kagetna sabab biang guha teh geus dikepung wakul buaya mangga. Abuh lolong kerang nu keur ngejat. 10 jawara ngajajar mager lawan guha. Kabeh geus aya gapakaran. Kurang ajar serang. Ruhadi mere isarah ka adi-adina. Atuh cileng-cileng tiluana rajang kanu ngepung gitu cicingin langsung mapaglawan akhirna ger perang campuh bedog pating hariu patron terang diaradu kemangsing pating burica. Balad nu 10 bener-bener gede wawanen dina narajangna estu ngababi buta. Nilukeun amarah nu lain lumayan ka pihak Garong. Ruhadi jeung adi-adina satekah pola ngalawan ngabudalkeun kamampuhanana pikeun ngabela diri. Tapi najan jago jeung tanginas keukeuh kadesek sabab sasat dikoroyok. Hiji lawan 3 akhirna Ruhadi jeung adina kadesek. Tuluy mundur bari neangan pilumpateun. Kodahan euy, montong sida kabur. Cek salah saurang ngepung. Ngare sumanget kabaturna bet-bet pedog nyabatan awak Ruhadi. Tapi Ruhadi sakilat muterkeun pedog ditakis kelangseng muncrat yang dauna nu kasabet pasulabreng. Modal sia bangsat. Ayeuna gorobok belah kaler koreng Ruhata kakadek permi kadesek tatakna geus baloboran getih. Cekok uleungna kakadek kuliah getih bijil bedogna murang. Kang tulung. Ruhata minta tulung tapi ulun ngawaro sabab Ruhadi jeung Ruhada geripuh duanana diancam bahaya pati. Akhirna Ruhata dihajanan bedog anu lapar ku getih bupak kana punduk yang cangkeng. Malain ngadolewah kana tarang atuh teu bisa walakaya deui. Ruhata ngarumpuyuk mandi getih ingetan geus langsali tetempuan ranyai kararoneng. Ruguh ngalungsar teu empes-empes getih babayabah nasihan kaneu jeung jukut. Modal hiji horse. Balad Basun Tama surak. Disajen ngagak-gak seri. Ngadenge kitu Ruhadi jeung Ruhada beuki saber. Mangkana manehna ampir-ampir kabunangan pedog musuh buk kana beung jeung beungeut angangna ukur sababaraha mili. Cila kali dawan deui. Keur sate Ruhadi bari terus muterkeun pedog rek maju sakaligus. Ngagunakeun jurus angin topan dituhuk ku jurus tombak mulung atuh riak ngepeng hingrai sabab sieun kababuk ku bedog bunga hiup bang barahan.
sedang curali kudu Ruhadi ngagulingkeun maneh kana jurang. Puguhen ngepung olohok sabab maneh narewas reus sekenapan. Sabab geus kaciptayan Ruhadi bakal remuk ningang batu seukeut. Ngepung teu nyahoan Ruhadi ukur sandiwara sabab kitu ngahaja. Barang geus aya dina gawir sakilat ngarawea tangkal harenong. Kurawi cai nincakan akar randu. Akar raru terus ngarayap ka handap rusuh-rusuhan. Kepada harita masih kena pakupis nakisan bedog musuh. Manehna ampir kawalahan tapi ngerasa penasaran. Nemeh kabur hayang menang hilak korban. Sarut parajang sekaligus. Bedog mah syukrek niga salah seorang mengepung. Hang ditakis. Bedog Ruhada ngeclang ka jurang para mitra. Salo atunu olokok krengiteun pakara. Ya, kurang ajar sia sedan. Rokna bari umur-umuran cakakak ngepung seri-serian. Nama seber hati Ruhada. Tungtungna pelecap Ruhada para mitra kurubas ngagulingkeun maneh kana gawir. Curalit kapuntang kana areuy. Tuluy ngarayap ka handap kalayan ati-ati. Sajantung ratu bari ngupat dina hatena. Kurang ajar sia. Urang cijulang geuning palindah. Panjang teh kitu. Ujung bisa kabur mundur. Kantu sanasib jeung si Ruhada. Pideuleuyan Ruhada. Kitu para mitra gerentes hatena tuluy turun bari teu boleh ati-ati bisi aya nu muda. Racapkeun Aki Onyon jeung balad nu dihandap. Harita geus taki-taki rek newak Ruhadi jeung Ruhada. Nu harita geus katempo ngagulusur ka handap cileng Aki Onyon kabeula kaler. Hari basul tama jeung tua kampung kaki dulu segala maturan Aki Onyon. Ruhadi teu nyahoan jeung dihandap geus nyampak musuh atuh barang celek nincak batu cakakak manehna seuri bangun anu gembiranakeun. Maka susul di dia mah tuh semua air bisa ngudang. Rasakeun si urang cijulang. Ini jemang saing bakal ngayakeun balitungan jeung sia. Tiduru lemburna ku aing sia. Kitu pokna bari ngusap kesang dina beungeut. Celeng beluncatan dina batu. Maksud darek ini ti eta tempat. Tapi cakakak aya nu seuri. Ruhadi, mentong balang ngabacot sia. Rek ngayakeun balitungan mah aya nawe deuleu. Aing geus salia pikeun balitungan jeung sia. Basun tamanu seuri bari megatan. Tubuh meninga jemhok Ruhadi sabab teu nyangka sacongo buuk di dinya aya musuh. Sajongjongan colok bengong olok mata simeuteun. Kawas anu teu percaya kana jedengian jeung tetempuanana. Ruhadi jeung tibatan bengong jiga hayang kutoun sia. Leuwih ade pasrah ka aing sia. Kawas hayang ku cekak sia mun sia pasrah nyawa salamet. Tapi lamun ngalawan alawat modar ditumbal julang Cilenta deuleu. Basun tama beki galak. Bedog geus dinugas kari rampet nyabet musuh. Bener Ruhadi, maya gunana euy ngalawan dek. Sabab ieu leuweung geus tingker, maya tempat leuweung pikeun kabur. Leuwih ade pasrah, tangtu nyawa maneh salamet. Tua kampung milu nyarita bedog geus dicekel panggihnakeun. Setan alasna hina ka aing sia. Jeung tibatan aing kudu pasrah. Leuwih ade ngagoler jadi banusan. Pikeun si Ruhadi eueuh ti luhurna. Untuk pasrah sumerang. Hayo sia maju suntama gelaladian aing yo. Cek Ruhadi bari singkir kapaksa rek ngalawan ku leungeun lemor. Sabab bedog murag basa luncat kana gawir. Sombong sia sakitu geus rek kojor teh. Masih kene ngalaga rasakeun sia setan. Seak basun tamana rajang ku bedog. Nu di arah cangkeng Ruhadi, celeng Ruhadi luncat bari ngabetrikeun suku katuhu kana tarang basun tama. Belantarang bedog kana batu. Tanpa suku ngadius katukang sabab basun ngingket dengan orokaya suku kencati soredat atau bru Ruhadi labu sikuna jantoborkan. Waduh, setan saya ya wadah di kapal bedog basun tamak lempeng kana tarang lep belendrang bedog kana batu. Ruhadi ngarawel batu segede peureup pedawar dibaledogkeun ka basun tamak. Tangkeun kana bedog atuh pluk bedog murag basun tamak ku kulutus. Jadol sia kawas budak tarung di sia make babaledogan bedul. Basun tama dongko rek nulung deui bedog tapi siuk cekuk cangkeng katojok bangkieun bari nyengir nahan kanyar. Basa Ruhadi rek nimpah deui tua kampung rikat ngayunkeun bedogna. Siuk cekuk keuna kana leungeun Ruhadi. Kuliah getina biji Ruhadi luncat bari ngahargung. Aduh, sikikir kampung. Nah, daru ngomong bedog ya. Tong loba omong sia anu penting mah sia kojor tarung mah kumaha we carana atuh deuleu. Sia ge geuning aing ngabegang ngagarong kambomohan waktu keur jalma-jalma simpe ngomong sia emah tua kampung bari ngayunkeun bedog narek nigas beung Ruhadi. Nempok kitu Ruhadi saber celeng luncat kana batu nu leuwih luhur.
Pelecat lumpat dari notog-notog ke maneh ngarumpak rumpun saliara nu aya di dinya. Dua kampung lengitin musuh pelecat mudag bari gogorowokan. Dagoan siya bangsat, rekabur ke mana dulu? Di udag siya ku aing mah da menang lolos ya. Tapi lumpatna para mitra kagok kelungkun pucuk eleh Ruhadi nu geus atuman hirup di leuweung. Najan gogorowokan taya hatina sabab Ruhadi masa kedeung geus jauh teuing ka mana losna. Tua kampung seseleket kanu barala nutur-nutur getih nu cerat acret kana dangdaunan. Hari Basun Tama tekebat muda Rohadi lantaran kadenge anu ngacerit di belah kaler. Gancang muruka tempat datangna sora adi bereh Ruhada ngacoprak mah digetih. Sabab barang turun tina gawir di papaku sugala anu geus teu kuat nahan amarah. Hayang ngabinasa balad garo. Komo para mitra mun teu dihalangan ku Aki Onyon masirah narek ditaro ku bedo. Ulah sakama-kama deui sugala urangnya butuh ku katerangan garo teh. Omat ulah bakal dibaehan. Nu penting mah mainna silang ngomong. Kitu cek Aki Onyon ku sugala kahartieun, sugala teu tulus ngabinasa najan teng hijieun Ruhada nu geus tanpa daya. Kumaha geus deki keur naon atuh make dihirupan? Cicing mah maneh makeun ku Aki urang tanya. Cek Aki Onyon bari ngadeukeutan ka Ruhada, gap leungeun dicekel Ruhada ngareret bari muringis naon ka nyeri. Saha ngaran maneh? Ruhada jawabna pegat-pegat ti koro Ruhada asa mengpetan. Wawu pangaran sabor. Mun wawu di mana ayeuna? Wawu, tapi manehna geus lila sebalik-balik. Di paehan ku musuh. Manehna katewa ku urang kidulang. Cek Ruhada bari ngitip ka Aki Onyon, beungitna pias. Ati mah urang Aki Onyon teh terus ngareret ka Basun Tama nu harita ngajanten di jeureunana. Sundama nanya si sabor di paehan ku urang kidulang. Ayo, demi Allah, demi Rasulullah, hendak si sabor kabur. Alah, mungkin aing mawa aku nulunganana sabab ninggalkeun korban obat ronda tatuparna. Jawab Basun Tama nerangkeun sabenerna. Wak Ruhada nyarita kawas nu hayang puas. Bohong, si Syawal tu balik di kabuha. Pasti paeh. Ruhada, mana geus kumaha nyarita tanpa bukti ya. Kami mah teu ruasa mah teh ngaran Sawor sabab di lemur Cijulang geus sapeuting. Jangan sapeting bumi jeung langit jadi saksina deuleu. Jarang teh Ruhada teh mah deui manehna muringis nahan ka nyeri. Tatu dina kakak para mitra geus karasa nyeri nyelek kana angen jeung ungap karasana. Anu mulia, jep harita jarang teh Ruhada teh mah deui. Manehna muringis nahan ka nyeri, tatu dina kakak jeung dada karasa nyeri. Nyelek kana angen jeung ungap karasana. Getih beuki loba nu kaluar akibatna tetempuan Ruhada jadi teu normal asa pating gurilak jeung ranyai kararone. Kumaha geus ieu sugala bingung manehna beuki teu puguh rasa sabab ngadenge omongan Ruhada kitu. Sabar sugala urang tanya ke leuwih jelas. Harapan Aki Onyon gagal lantaran Ruhada katara beuki sepa. Beungit geus tiga mayit amakan beuki karep tungtung neles ngalipaskeun nyawa dikuatin loba teuing bijil getih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aki Onyon ngagerendeng bari melong ka Ruhada nu geus palastra teu nyawaan. Basun Tama ngakuleng sugala olokok harepanana ngadak-ngadak sirna. Sabuat ngaruang kitu burusut balad nu sapuluh daratang langsung laporan ka Aki Onyon. Nelong pae jadi tonggoh guha geus digaradah eueuh naon-naon ukur barang-barang nu taya hargana. Balad garongan tiluan sadudulur. Mun kitu mah kali hiji deui can beunangnya. Kumaha ieu Basun Tama? Aki Onyon nanya ka Basun Tama nu ngahulang keneh bingung. Tadi teh kuring teh kabeunangan cangkeng sabot ngabangkieun si Ruhadi kabur diudag ku tua kampung. Aya hanya ka teu kadewa kumaha mun geus kieu ye. Nu aya di dinya teu memalan ukur maralong kana layon Ruhada. Keur jongjon kitu kurunyung tua kampung datang ngahegak bakat ku cape beungetna beureum bulaeran kesang. Kumaha batua kaudag je? Cek Basun Tama bari ngareret nu ditanya buru-buru ngajawab. Aduh, lapur teu kaudag puguh lah. Paling lompat tarik teu bisa kasusul, kuring mah teu bisa lompat di nu bala jeung taraha. Kumaha ge? Basun Tama tambah bingung. Ari sabab manehna sieun dituding maehan Sawor ku sugala. Sabab tadi geus aya omongan ti Ruhada memeh melepaskeun nyawa. Nyari kieu mah ngan hasil sarupa atuh. Nyatana nyumpes nu jahat. Tapi tugas Aki jeung sugala teu hasil sabab si Sawor teu pukul aradanana. Namanya hirup keneh atau geus pae? Mun hirup keneh di mana ayana? Mun geus pae di mana kuburanana?
Nah makanya nyarios gitu Ki. Tua kampung heran. Oh nurutkeun keterangan ti si Ruhada. Si Sawor teh teu balik deui cenah ka gura. Leungit ti sabaraha kadewa ku urang Cijulang. Tadi nama aki jarek minta tanggung jawab ti urang Cijulang. Dikamayakeun si Sawor teh janyana. Nah, ada jadi kukumaha si Sawor mah puguleungit kita tina tahanan. Ini na geningakeun korban obat rona apaan? Cek tua kampung sarua jeung katerangan ti Basun Tama. Nanya gitu barudak. Aki Onyon nanya kabalan Basun Tama. Kabeh nganyakeun para wargi sadaya. Sabab memang kitu nyatana tambah bingungnya Ki Onyon sabab Sawor jadi leungit lacak teu puguh nyusulna. Kamanana ku ringatukilah kumaha mun geus kieu ye. Sugala ngalengis manehna ambek kapegung sabab usahana teu hasil. Sabar sugala sugan we kahareup aya laratan deui. Sabab aki boga kene harapan yen si Sawor can mawat. Ngan aki mah teu nyaho di mana ayana nya. Ayeuna kumaha tuh Ki? Sugala beak harapan. Ayeuna mah urang ngurus layon heula sabab na janji layon jelema jahat tetep kudu dipula pansara sakumaha mistina. Dagongan kanyahoan jeung disangareupan ku urang. Ngan aki rek nanya ka tua kampung ngarek dikubur di mana layon teh. Aki Onyon ngareret ka tua kampung. Nu ngahulang mikiran Sawor. Kubur di dieu we lah. Jawabna ponok kawas teu dipikir heula sabab keur kaweul. Sok atuh digawe sabab bisi murid mah Den. Geus kitu mah prak digarawe babarengan para wargi sadaya. Ngali kuburan keur ngurebkeun layon Ruhada. Kapaksa dikubur sabisa-bisa sabab dina kaayaan walurat aya dina dasar jurang nulung kawin. Sanggeus rengseng ngubur layon Ruhada sararea ngarayap kana gawir. Muru ka layon Ruhada nu ditinggalkeun hareupeun buha. Tarepi tuluy ngali deui kuburan di dinya layon dikubur sakumaha mistina. Aki Onyon panasaran keneh sup ka jero buha nempuan ka aya di dinya tetela eueuh barang nu berharga. Geus eueuh laratan naon-naon ieu mah. Garong geus kumpul si Sawor teu kapangi. Ayeuna mah ieu urang balik bikin kaburu poe deui. Cek Aki Onyon ngajak balik ka sararea. Bering sararea balik ke hasil ngeburak balik garong modifikasian ku urang Cijulang. Ngan sararea ngarasa heran sabab huangkana mah garong teh loba tapi buktina ukur tiluan. Jeung di ari dilawan bener-bener masa urang ge taya nu mangga pulia. Ari sugala sajeroning leumpang teh ulah ingat kana omongan Ruhada. Nu pamungkas yen Sawor teh tangtu dipaehan ku urang Cijulang. Sabab teu balik deui ka buha, hal ieu jadi bahan pamikiran pikeun sugala. Bisiknya anakna paeh ku urang Cijulang. Tapi manehna teu bisa ngadakwa naon-naon sabab anakna jadi jarong sasat aya dina jalan salah. Waktosna seep di para mitra.